berita selengkapnya. Sekarang kita ada di mana? Ada di Jalan Raya Bogor, Tempatnya di Toyota Setia Jaya. beli mobil. Baru nanya. Takutnya nanya. kurang, Dan kebanyakan nanya tuh Pak. Lah kan takutnya kurang duitnya tuh kumaha sih? Orang kan tinggal metik. Duit dipetik. Jadi kieu. Jadi berita selanjutnya, jadi barusan mah iklan dulu lah. Baiklah. Kalau kata ini mah di TV gitu ada iklannya. Jadi gini. Jadi kieu maksudnya. Ya. Ayeuna teh pan geus aya deui ieu naon teh anu daremo di Bogor tentang pertambangan. Kamari teh pan tapi alus eta mah. Demo nate jadi terribut. Jadi di dalam ieu tah. Demo nate di dalam ieu tah. Dalam hati. Di dalam hati, make hate maksudnya. Pakai hate tah eta alus. Jadi lamun demo eueuh anu ngarojok atau eueuh anu mere duit tah kitu, tapi make hati tah eta bener rakyat. Ayeuna teh ngaromong nate eta nu daremo gal ngomong nate. Jadi ngomong nate stop izin pertambangan apa stop nyawa kami cenah. Nyawa kami. Kaker ka Pak Dedi. Pak Dedi. Lamun dipikir deui aing emang Pak Dedi teh nu maha kawasa. Kita di stop jiwa. Jadi tapi halus lah. Dan jadi mesin lain iya atuh jadi mesin halus aing mah. Jadi saya eta gitu dari darah remote kuduna teh seperti eta. Lamun seperti nu balalager henteu aya non teh henteu aya anu brutal. Apan kamari mah demo teh geuning. Lamun pada di henteu kieu aing ngarek pindah provinsi, aing ngarek pindah ti Jawa Barat kan kitu kamari mah. Ari kamar anu ayeuna mah henteu. Jadi ngan pada bedana teh ayeuna mah cabut izin atau cabut nyawa kami. Cabut nyawa kami. Aing mah sagabung masuk lieur euy. Makanya pada di tanya cabut nyawa emang malaikat. Iya, elah ada aja tapi halus. Aing support kanu udara remo eta teh tinu hate demona teh halus. Nyata mah tinggal diriungkeun diriungkeun. Jadi diriungkeun heula jeung masyarakat nu aya di dinya kira-kira satuju henteu kitu. Nah, lamun henteu kakarek ka Pak Dedi gitu. Da jeung nama Pak Dedi mah moal dibuka ieu teh. Jelas-jelas merugikeun anu loba ieu teh.